wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana tepang deui sareng urang para pemirsa sadayana loba jadi perbincangan di salah sahiji di daerah Bogor. Kusabab loba warga anu kamalingan hayam. Palaku walaksanakeun aksi nawengi pas warga nuju sare. Pikeun informasi lebih lengkap urang sangkeun wae karehan anu aya di TKP. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi sareng korban. Abdi minta waktuna sakedap. Punten ieu sareng Bapak saha? Sareng Bapak Atep. Kumaha rasana Bapak santos kamalingan hayam? Pas saya nyeri hatenya soalnya kalengit hayam 5 hiji. Pas kejadian, Bapak aya di mana? Bapak aya di bumi, cuman pas kejadian Bapak geus sare pas jam 3 pagi. Kinten karugian Bapak sabaraha? Kisaran 50.000 per satu ayamnya. Katangkap minta Pak. Untuk soalnya pas Bapak bangun hayam musibah maling. Bapak mugi-mugi Bapak dibere katabahan. Pasualan tos dikedar ku abdi. Kurang sangkakeun deui kanu di studio. Itu wae informasi anu tiasa urang pasikeun. Abdi Wahyu Prayuda Sareng abdi Siti Khadijah. Hapunten pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.